Pernah ada wok? Tadi ya dari dia maturan yang ngobrol. Nama? Duh, gara-gara wabah ya, sarwa susah pegawaian teh. Oh, aing gede di tuna dagang sepi aja jadi nanti balik ada ayo. Bisa daripada pusing-pusing om mending urang ngusep bae yuk. Ayo ah, Jangan nyarok ke jera lah. nam ngobrol ka pusing. Mana musuh dah? Gini ka bener. Jo deking jo. Bunga. Lu mah belon. Kaper dong, weh, kaper. Bener. Bangke. Mancingnya berani jadi sih anu elu kan. Ya tabainya na cadas jadi ya. Kami Jack. Kumal sia. Bunga Jack, ayo mah keur puasa sing batal. Ya sama budak boga kahayang. Ya urang mah mabar bae jeung museup mah. Oh bener Nur, daripada mancing mantap hidung mending mabar. Jah lagi gujur tuh, banget geus hidung bae kawas jurit panci. Nam angkat bae lah. Ayo bukan lasun. Goblok. Jauh bae lah. Budakna. Pas banjir pada Satu deh bingung kan ngarit juga sama orang sih. Endi tuh? Itu, coba tanya dia ke Dewek, Jack. Wah, kena dewa. Bukan ngarit, antara di barudak. Ngusep, Pak. Kada barudak, ulah usah dia mah sungkil. Jack, pinjam mah itu wis nu tadi ngarit. Endi? Itu awe geuning. Nam ge mangkat bae lah. Nam, lah. Belang kulon bae nam. Jero tuh. Belang kulon. Oh, ada puasan tuh. Puasa tuh, emangnya si Kojek tuh segede gentong bae waktu yang puasa mah tuh. Sik aing mah puasa itu ngeletikeun awak. Kapan dewek mah teu sahur, Jack? Jeh, kedong aing mah sahur urang ke tas mancing. Cambung dah.
Jack kan balik bae lah Jack. Enak tuh. Geus singkir gian balik bae di daerah kau yang dicaritakeun gian. Wok, balik wok. menang. Terus agak balik sih, bis ngajakan balik. Nah tuh ngajak balik, pancan menang. Suka bae kau yang caritakeun di mah. Gian balik bae balik. Nama tenang. Tadi enak tuh des, ngeling masuk ngajak balik. Nyaho aing gawas sama manggil jurik dicai ka mah tadi. Ah ilok mah. Geus daripada penasaran orang cong nanyakeun bae anu kolot kumaha. Nam lah. Yuk. Ayo atuh. Karena dewa. Ih, keur ngopi, nya eta careni teh kandi. Iya wae kayak nu ditanyakeun. Ih, rek nanyakeun masalah naon. Ih, gua jajan mana ek nanyakeun mah ka dieu bae dia ngopi-ngopi atuh di dieu ngariung. Nak ngopi deh. Kopi panjenenkeun. Ngopi atuh kun mah ieu can ngopi. Mak, iyan kopi teuing deui ya. Kekernian. Udah si ayanan teh kasih nararas ujur geuning. Tadi teh orang keur marancing tiluan. Eta orang manggil hulu, bungeutna hideung teh mak. Ngarepotkeun jadi ini. Tuh jadi enak atuh diberian kopi mah. Mangga tuh tah kopi saya panjenenkeun ku emak ka daleutan. Nya nuhun atuh. Emang giding di nu hideung rupana. Eta dicai teh wa deukeut cadas. Ai di dia mah dia masuk aya sering manggihan teh yang rupana hideung. Teh kade ulah lalawa urang mancing di dia teh. Ulah sakali-kali deui bisi dilorod. Aduh untung tadi orang langsung balik wa. Geus aya mah ulah sakali-kali deui mancing di dia ku urang geus bisa nyaho. Nya ulah rek sakali-kali deui. Yang satua geus nyaho kitu mah orang rek balik heula. Penting mah orang geus nyaho. Moal deui mancing di dia. Nyaho tempat eta teh sungil. Atuh geus nuhun wa, urang pamitan heula. Mak, ya gas sarawatan, budak geus balik.
kan korakna kubudak kan di Barawa. Udah goblok bener-bener kan itu budak kan deh. Udah kubur deui di bawah korakna ongko, anu jaman goblok, wan kuning.